Ai yang deketan tobrut aing. Ih, aing ge hayang keur SD. Atuh hayu dia duel jeung aing. Hayo. Wih, mantap mantap. Gelut mah gelut. Tapi dia tuh bisa gelut tanpa aturan ya mah. Mah tok. Jeung deui lamun aya duel pasti aya taruhan. Mau bener. Nah, penting ieu aya pertandingan seru. Pokona mah disponsori ku Al-Fatih nya. Oke aja? Oke sip. Kumaha ada gara aja. Ya, jadi kayaknya peraturan hiji dia ulah siring ngebug karena ima soal hati nyaho. Muka dua duel gombal. Muka tilu saha nu nyieun lawan isin pangheulana eta nu meunang. Era gelut. Oke, aing heula. Ibarat aing casan, dia colokan. Teu bisa jauh. Aing geura nyolok bae. Dukungan aing. Orang gitu. Buan gede. Yo, Aing ibarat wifi. Kudu ieu wae kudu nyambung, kudu connect bae. Jeung dia. ayo aing dukung dia geura. Stop. Ayo orang jin seru iya, duel iya. Pasang taruhan kumaha? Oke, siapnya. Oh yo. Anu neun dina ember hideung. Taruhan Masuri, Oh anu dina ember putih boju deh. Kumaha? Oke. ayo aing mah hayu bae geura Karena dia dia heula. mumpung pertandingan terseru ya abadi ya. Pendak di mana-mana. Buat tuh melayangan di dia doang. Rada haju lu beungeutna. Suri. Aing cek kalian deui tah. Harok bae. Aing mah iya. Yakin kana Mas Suri ya mah. Aing tah. Saya beungeutna teu ngayakinkeun ge. Oh. Aing ge bro. Tenang dia deh, tenang aing dukung dia. Geus biar Mas Suri semangat. Oh, namun ti orang. Dadu-adukeun. Yo, lawan ieu urang sur. Geus mun bubar. Baik. Balik. Ai kunaon di arengeusan, lain mah jeung gelut. Ih, Aing mah. Ku aing tilu pertandingan seru ya abadi ya. Gagal maningson. Kumaha ieu dia. Perkara aing nonton mal areng bisa. aing nek menang duit teh tulus. Terus mah ieu duit Tung cokotan bae urang aya. aing mah. Main keneh nyeblak aing guys suk jeung kabogoh aing najan teu boga kabogoh ge. Aja enggak ada mau nonton film dia Aja barang bioskop. Rame eueuh. Geus teu rame bioskopna ge mah. Atuh kunaon tuh dia ngomong. Aing kan lilimpangna.